Aduh, sore-sore geus mandi, mantap. Nongkrong heula di dieu, sambil melihat cewek-cewek cantik ke. Aduh, mantap ya. Oh my god. Wih, ada cewek cantik tuh. Wih, meni mulus seperti itu. Wah, deka. Kita sahanya budak ya. Deka. Nah, ya jangan kadieu. Bejakeun heuh. Kasih teteh itu tuh. Heuh. Bejakeun cek amang bogoh. Nya. Wah, nu bener itu. Heeh, bejakeun ke buru bejakeun nya. Heeh, bejakeun kada poho. Gawean cek orang. Mana bogana teh boga duit, nita we hungkung. Cek si Amang itu cenah teteh mah cenah ideung goreng patut. Si Amang nu mana aja? Tanu itu tuh. Kaset jere patut gitu oge. Naon neng? Mang bade ngomong naon ka budak cenah cek budak eta cenah abdi teh jore patut. Amang introspeksi atuh. Sadar diri Amang hidung. Aduh. Mang ngomong naon tadi si Ujang tadinya jadi aing ditampiling aing ku awewe eta. Aduh, aing mah teu euceuk teh si eta mah pasti budak jahil aing mah. Heuh.